Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejer carios Jaka Sakara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagarupinanya. Tong hilap pirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu kolong ting kana waktos. Urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Jaka Sakara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Dipimiti hari ta si Jaka Sakara jeung bagoran saparakan teh ngadon babarengan we cenah arek neangan Kiragapati. Ucara kitu si Jaka teh moal ngatog teuing moal bingung dina neneangan lantaran sesama bajo laut atuh kapan pasti apal di mana labah-labahna Kiragapati lamun keur operasi mun ceuk ayeuna mata megatan ngincer-ngincer korban. Biasana mah cenah di sagara anu sok sering dilewatan ku para sodagar. Tah itu jang dina neneangan Kiragapati teh urang teang we di palabasagara anu sok dijadikeun lilewatan ku para sodagar. Oh nya komplotan abah oge sering bentrok jeung komplotan Kiragapati teh. Oh saupama pareng we pada nginjar korban nu sarua. Nya sasat saengan. Halus bah ari kitu mah. Meureunnan uing teh moal ngatog teuing dina neangan Kiragapati teh. Ari puguh tempat nu sok biasa didaratangan ku maranehanna mah. Nah lian ti komplotan abah jeung Kiragapati, komplotan bajo laut teh loba kitu nu sejena ieu teh bah. Nya puguh we jang loba lain saeutik lain ngan ukur abah jeung Kiragapati wungkul. Tapi loba bajo laut nu sejenna ge malahan mah lain ti bangsa urang wungkul eta teh jang. Tapi loba bangsa deungeun ti nagara lian. Alah kitu kutan teh kajahatan di laut teh atuh sarua jeung di darat we meureun loba nu jarahat teh. Ye nya bogo ge kitu jang kangaranan kajahatan mah teu di darat teu di laut. Sarua we aya nu jahat mah. Nah abah nyaho hiji-hijina eta bajo laut teh nya komplotan mana wae tah. Lamun apa mah urang tumbes we sakalian bah. Lian ti neangan Kiragapati teh urang merangan para bajo laut. Kapan kiwari mah abah teh geus babalik pikir. Keun we atuh itung-itung nebus kana dosa, nebus kana kasalahan. Cik bah. Wih bener jang. Aya bener na. Leuwih hade abah teh merangan para bajo laut we ayeuna namanya. Hitung-hitung nebus kana kasalahan abah anu ti heula. Tah kitu kuring geus satuju bah. Kangaranan abah kiwari geus babalik pikir. Talamun nya abah ayeuna boga maksud pikeun umpes para bajo laut teh nganung harti abah teh nebus kana kasalahan lantaran kajahatan di laut teh bakal ngurangan. Alpukahna abah anu mindah pileumbangan tina jalma jahat jadi jalma anu merangan para bajo laut. Eta teh hiji kabanggaan bah, hiji kahadean pokona mah. Loba sodagar meureun anu salalamet. Loba para bajo laut nu bareunang. Eta teh bakal halus keur abah.
Oh nya bener. Tah Jang, ari inget abah mah bajo laut nu Minangka kasor teh. Aya sababaraha hiji Jang. Sok sanajan masih keneh loba anu can kanyahoan ku abah jeung di can kung si bentrok anu kasohor teh di antarana bae nyaeta komplotan Balaginggi Maguindano nya ti nagara Filipin pon kitu deui bajau sarua eta mah ti bangsa urang ngan bae ti beuntas Jang jeung di loba anu sejena tah kitu. Oh gitunya di antarana bae teh kumaha eta teh tindakanna sarua kejam jeung telengas. Ieu ari bajo laut maka bae ge nu balageur Jang parahu jeung sira lapur panumpangna kabeh ge carem we di kalebuh tah kitu. Alah nya eta bajo laut teh pasti kejam jeung telengas komo kangaranan di tengah sagara. Jauh ka itu ka dieu hukum pasti bakal sangareunahna. Kapanan cacak-cacak di darat oge aya hukum aya pengurus tetep we kajahatan mah mahabu. Sok komo ieu kapan di sagara tah kitu. Bener Jang, kangaranan di sagara mah bebas jarang anu nganyahoankeun. Tetela geuning loba pisan bajo laut teh nya. Ih nya puguh we Jang loba. Keur makapan jalur laut bangsa urang teh Minangka jalur anu hade. Pangramena we loba bangsa asing nu adon daragang ngadon meulieun hasil tani hasil bumi malahan mah cenah ayeuna teh POC mah Minangka anu panggedena panglobana daratang ka bangsa urang teh. Nah bangsa mana eta POC teh bah? Ari POC teh bangsa bule di kerajaan Walanda Jang. Nya kayaan jelemana teh meh sarua jeung Ujang we barule. Matak abah ge bingung. Lamun Ujang ngakukeun urang pribumi tapi nah kayaan Ujang teh jiga urang bule. Jiga orang Walanda atawa Portugis. Heuh kitu kutan teh bah. Ari bangsa bule teh jiga si Jakai teh kulitna barule kieu. Bener kulitna ge barule panonna ge bariru. Bukna kawas bulu jagong we kitu tah. Alah boa-boa ieu si Jaka teh atuh aya turunan bule bisa jadi hidung bapana teh bule. Nah bener bah. Uing teh puguh ge keur neangan inung bapa ieu teh. Nah di mana hati mana atuh dasasat uing teh orok panimu dirawat ku inung kukut nyata kumasari. Ae kitu kotan teh kenah naon hubungan jeung Kiragapati Ujang teh kekeun neangan Kiragapati sagala rupa. Ari pangnaneangan di Kiragapati teh lantaran aya pituduh kapan uing teh boga kongkorong nu cenah ieu kongkorong teh bawa uing keur orok keneh bawa ti lahir. Kapan meureunan asal ti inung bapa uing eta kongkorong teh. Uing teh kapan katimu ku Kangjeng Ratu Kidul kongkorongna dirawatan terus uing teh dipalidkeun we ka sisi basisir nepikeun ka dirawatan ku Masari. Tah cenah ceuk Kangjeng Ratu Kidul teh lamun manggihan jalma anu boga kongkorong anu sarua eta teh bisa jadi anu nyaho kana saha inung bapa uing. Kabeneran eta kongkorong teh kapanggih nyata bogana Kiragapati tah kitu bah. Jadi kitu paingan atuh Jang. Pagoran teh ungut-ungutan ngarti ayeuna mah kana maksud si Jaka sagara anu keukeuh neneangan Kiragapati. Ya mudah-mudahan we Jang Kiragapati tenggal katimu
Oke tiasa mereka terangan jujur ari Abah mah ieu teh yakin eta kongkorong teh sanes bogana Kiragapati jang. Nah aku mah kitu bah. Abah bat boga kayakinan lamun ieu kongkorong teh lain bogana Kiragapati. Lamun eta kongkorong bogana Kiragapati pasti meureun Ujang teh anakna. Tapi kapan sidik tina kayana ge Ujang jeung Kiragapati jauh melamun bedana. 180 derajat we. Lain anak jeung bapak kapanan. Bapana sakitu hideungna pikasieunana. Tapi Ujang mah sakitu gagah jeung kase bari jeung bule. Pokona mah anu mirip saeutik oge jeung Kiragapati nganung harti. Ujang teh lain anakna. Pek we pikir ku Ujang duan. Nya lamun nya anakna Kiragapati. Najan ieu mah teh mirip oge meureun sarua we kawas Abah sarua kawas Kiragapati. Tina pakulitana ge kapan Ujang mah beda, tina panon beda, tina buuk beda tak kitu. Bener pisan kuring ge sapamadagan bah. Lamun enya eta si Jaka teh anakna Kiragapati. Sok sanajan teu mirip beungeutna atawa kayaan dedegana tetapi meureunan ari kulit jeung panon atau buuk mah pasti aya sarua jeung urang kieu. Ngan bae nu matak Herman teh nya nu teu ngarti maksud teh. Nah eta kongkorong teh bet aya dina cekelan Kiragapati. Nah ti mana jeung menang ti mana? Tak kitu bah. Nya bisa jadi kangaranan kapan Kiragapati teh bajo laut nu tukang ngarampok ngarampas. Bisa jadi eta kongkorong teh menang ngarampas di urang asing, urang bule tak kitu. Para saudagar we nu ngadon ka dieu. Tah lamun kitu mah kaharti kukuring oge bisa jadi. Eta kongkorong teh meunang ngarebut ti urang asing nyata saudagar bule. Tuluy dipimilih ku eta si Kiragapati. Nyata kitu, bener pisan. Nya kitu tah. Bener pisan dengan bae nu teu kaharti ku Abah teh nah si Ujang teh. Baheula teh bet anggreng-angrengan di laut. Nah, ti kunclung gitu atawa ngahaja. Dipalirikeun. Si Jaka Sagara teh maneh ngahulang bener oge cenah caritaan Bagoran jeung Mang Utun teh. Kiwari kayaan hate anu serala ieu dipinuhan ku kasalempang inggis. Lamun dirina teh anakna Kiragapati. Jalma jahat tapi ayeuna mah mimiti ngurangan. Sapiraha ku atuh cenah anakna Kiragapati kapan kayaan ge jelas beda. Jeung deui kapan aya paribasa uyah mah tara tees kaluhur. Anak waluh pasti waluh, anak tomat pasti tomat. Bakal aya nu sarua we jeung indung bapana. Pang-pangna mah dina pakulitanana, dina kayaan panon jeung buukna. Sok sanajan sok aya eta oge. Anak anu mahiwal, indung bapana mah segala hideung ti kulit buuk jeung panon. Sedengkeun ari anak nama sok rajin aya anu boga kulitna teh bule panon biru buuk pirang. Bisa jadi eta mah kalainan genetik anu diturunkeun ku indung bapana anu disebut albino mun ceuk ayeuna mah, atawa mutasi genetik. Zaman harita mah si Jaka Sagara boh Bagoran, boh Mang Utun acan ngarti kalebah dinya. Nu jelas anu kaharti mah bisa jadi si Jaka teh turunan urang bule. Ngan bae eta urang bule teh geus jadi korban Kiragapati. Geus dirampas kongkorongna. Ngan kudu kating kumaha nasibna indung bapana teh harita lamun nya kitu teh. Nya bisa jadi meureunan indung bapak uing teh kungsi jadi korban Kiragapati. Kongkorongna dirampas ngan salempang kumaha nasibna indung bapak uing na masih kena hirup apa henteu. Loba dieu mah mun Abah oge teu nyawa atuh Jang. Kana nasib indung bapak Ujang lamun nya jadi korban Kiragapati. Sok sanajan ngapan ari tindak tanukna para bajo masa kitu kejam jeung telengesna. Teu saeutik korban teh ngaranna Pancilaka parahuna ti teuleum. Lapur we gawe oge.
Jeung deui kapan pangeusina ge panumpangna dicalemkeun kabeh. Tapi ulah waka goreng sangka. Boga pikiran anu goreng kalabadinya mudah-mudahan we lamun nya kitu hidung Bapak Ujang teh geus jadi korban Kiragapati. Mudah-mudahan masih kene salamet aya di kieu na Jang. Nya ulah waka boga sangkaan kalabadinya Jang. Lantaran acan karuhan kudu nu puguh nama kudu langsung ditanyakeun ka Kiragapati. Di mana eta kongkorong teh? Nah lamun menang ngarampas, karampas di saha? Terus eta jalma anu dirampas nate apa masih kene hirup? Apa kumaha tah kitu Jang? Nya bener pisan. Urusan uing teh bakal rengse saupama menang katerangan di Kiragapati langsung. Mudah-mudahan we gancang beunang jeung daek mere katerangan ngeunaan eta kongkorong. Kitu mitra kaum dangu urang Bandungan ye. Nah si Jaka sagara teh Albino. Lamunnya Albino nganu ngaharti bapana teh bisa jadi Kiragapati. Tapi lamun kayaan si Jaka teh lain Albino. Nyata asli bule mah bisa jadi atuh. Si Jaka sagara teh turunan urang bule. Ngan bangsa mana? Di mana urang Bandungan kusadarayananya? Mitra kaum dangukeun tunda ngeunaan si Jaka sagara jeung Mbah Goran anu arek kamimitian balayar pikeun neangan Kiragapati. Jelas ayeuna mah maranehna teh bakal nuju atawa ngajukjuk ka wewengkon sagara anu sok biasa diliwatan ku para sodagar sugan jeung sugan atuh sagancangna bisa panggih jeung komplotan Kiragapati. Sedengkeun ari komplotan Kiragapati sabada kanca teh sabada hasil ngarampok parahu sodagar urang Caina teh laju we ngajual hasil rampoganana. Hasilna teh mucekil gede pisan atuh saheulanan mah. Acan waka ngalaut deui atawa balayar, maranehana teh milih curak-curak we di sisi basisir malahan mah. Neangan tempat-tempat hiburan pikeun nyacapkeun kasenangan. Sakalian mamang euy, pangneangkeun awewe anu geulis anu bisa dikekepan ku dewek. Mangga juragan, pergi sabaraha urang. Cukup hiji oge, yang dewek wongko. Nah di akang geus poho kagak Jamros. Kapan Jamros ge masih kene normal atuh. Lalaki tu lain. Wih, yang ngekepan awewe mah dua nu geulis anu demplon nu bahenol narkom pokona nu ambrud-ambrudan cigede mall pokona mah. Sugan teh sia macam Ros geus teu beuki ka awewe euy. Nya hok. Oh memang teangan dua euy. Awewe anu geulis anu bahenol anu disebutkeun bieu ku si Jamros. Mangga diantos juragan. Keun perkawis gampil lah. Atuh antos sakedapnya. Urang milarian heula ye. Kituna teh eta si Mamang anu boga tempat hiburan teh ngoloyong ka tukang. Teu kungsilah geus jebul deui di baturan ku dua urang awewe. Geus kitu mah laju diwanohkeun ka Kiragapati jeung si Jamros. Mangga nyangakeun juragan. Nepangkeun. Tah ieu mah nu katalahna teh nyaeta si Geboy. Upami nu ieu mah nyaeta Ni Ici. Mangga we kantun milih teh kitu. Duana ge sami geulisna. Bakal tiasa nyugemakeun juragan duaan ya. Jadi ieu nya. Mana anu ngaran si Geboy? Abi juragan anu katelah si Geboy mah. Olo geuning masih keneh ngora si Cai teh jeung. Geulis euy nya. Syukur ada gitu mah. Nepangkeun ye. Ngaran akang teh Ragapati. Ka dia geulis. Urang suka-suka. Tah maneh Jamros. Kabagean Nyi Ici meureun. Nyapek we Kang ari hayang si Geboy mah. Keun we kuring mah ka Nyi Ici. Nepangkeun ye Kang Jamros. Najan brewok ye kieu Jamros. Si Nyai teh ulah sieun da Kang mah bager. Ulah sieun namun kedekepan ku akang teh. Jeung ulah ngabayangkeun lamun handapkeun teh Jamros kawas ieu.
Abi mah sieun Kang. Kapan akang teh sakitu gagahna sakitu kasepna atuh? Nu bener Nyi, nu bener. Kakara aya awewe nu nyebut akang teh kasep. Alah, akang teh atuh lamun dina pawayangan mah Arjaun alias Arjuna. Ai teu pararan teu sia Jamros. Piraku bebengetan kawazia. Hayang disebut Arjuna dulu. Pantesna oge buri Serawa atawa rawanan sia mah dulu. Hari akang kapan cek si Nyi mah. Kuring teh kasep jiga Arjuna Kang. Akang masuk kabina-bina teuing ngahina teh. Nya, akang duaan teh kasep da saur Amdi mah. Ayo atuh, kami hoyong jajab kasuka ama abi mah. Teu sabar ieu teh. Abi mah alim di ucah acuh teh, komos di ucah Aceh. Ayo atuh Kang. Geus sabar si Nyai teh nya. Lah, ayo Kang. Ayeuna mah urang jajab kasuka lah. Nya ayo euy. Ayo Nyai Keboy. Tuturkeun akang ye. Semohon mangga Kang. Kiragapati jeung si Jamros atuh ngaleng eta dua urang awewe baong. Arek dibawa ka panginapan. Barang keur jongjon leumpang. Aya dua urang jalma. Kapakean teh manika rinding ngadang halangan jalan. Bari di salah saurang di antara Depok laju cacarita. Rek dibawa ka mana euy? Heula dagoan. Eta si Keboy jeung Nyi Ici teh peuting ayeuna bagean maturan kuring duaan. Sia duaan? Ulah kawan-wani nyorobot euy. Bener teh salah. Meranet duaan tong berani-berani nyorobot sia. Sok kadiekeun Nyai yap kadieu. Ieu Mas. Peuting ayeuna kudu dibaturan es kumaneh. Ceuk eta dua urang jalma. Puguh we atuh ngadenge kecap-kecap gitu mah. Kiragapati pon kitu si Jamros atuh mani kaget. Beungeutna katemponyak mani keuneuk. Bakat tinggu amek. Kuntuna kekerot panonna molotot. Nah saha cenah eta dua urang jalma teh aya wanian-wanian teuing. Ngadang halangan sagala rupa. Si Keboy jeung Nyi Ici ge mani reuwas cenah atuh. Lantaran cenah beta beneran diparengkeun si Jumali jeung Mas Gimin teh langgananana aya daratang peuting eta. Saha sia duaan teh? Wanian sia ngahadang halangan. Parijeng cacapek. Kumawani kadawek duaan. Dewek si Jumali tah ieu. Bala dewek nyaeta Mas Gimin euy. Maneh nu kuawani mah deuleu. Kapan eta si Keboy jeung si Ici teh euy. Geus biasan sok dipake ku dewek duaan. Buku itu leuwih hade pasrahkeun. Lantaran dewek mah teu suka kanu sejen mah. Kurang ajar. Kena-kena zongo teri wangko. Leta tutulangan. Sangeunana cacapek teh. Peuting ayeuna ieu awewe teh bakal dibake ku dewek jeung si Jamros. Geus kumaha wani sia ngahalangan-halangan bari benta-benta ieu awewe. Anu harti sia teh hayang koingit, hayang kojor peuting ayeuna. Kurang ajar. Kelakam melotot. Kelakam melawan. Ayo, Jemale. Orang rebut. Si Ici jeung si Keboy. Ieu mang keluk teh teu bisa diajak badami kaya kieu mah. Bisa dibageran. Ayo sia sia dua anu bakal dikojoran peuting ayeuna mah deuleu. Geus teu bisa diponah deui atuh. Si Jumali Mas Gimin. Kiragapati jeung si Jamros teh keur wae galungan atuh kayaan teh jadi pahibut. Nyi Ici jeung si Keboy jejeritan lantaran eta opat urang lalaki teh ngarembutkeun manehanana. Nah ieu teh jadi kieu. Teu sangka atuh peuting ayeuna teh bet dararatangnya. Nya cek, teu sangka atuh. Kumaha ari geus kieu nya? Ya urang Bandungan we ayeuna mah. Saha nu bakal unggul? Anu unggul pasti bakal boga hak pikeun nya dibaturan ku urang. Nya cek, kan abi mah hariwang we inggis aja Rajapati. Duanana teh salembang inggis peuting eta teh aya korban. Lantaran katempo nu ribut teh lain gelut biasa malahan mah katempo sirih payahan sagarupa. Mas Gimin jeung si Jumali teh henteu apaleun lamun si Jamros jeung Kiragapati teh jalma jahat anu geus kaot. Puguh we atuh dina waktu nu ngan sakedeung. Duanana teh geus ngajaloprak bari jeung dina kayaan ratu. Aduh, ngalah teu sangka urang teh bakal ngarandapan kieu Jumali. Aduh,
Ya mas, telah tak telas dua pangduk teh, aduh, karasa sia kurang ajar. Wongan sia teh atuh wani-wani ngadang halangan. Haha, ikocoran sia. Cek si Jamros ngan sakilat nyambut peso balati geus kitu mah laju ngadeukeutan kanu duahan. Kukuhe aturan teh menisoak. Ngan bae samemeh ditanda sadipayahan ku si Jamros. Si Geboy jeung Nyi Ici teh ngahadang ngahalangan ulah cenah ulah nepikeun kadipayahan. Keun we sina arindit ayeuna mah urang senang-senang urang suka-suka. Atuh si Jamros teh henteu tulus. Mas Kimin jeung si Jumali teh salamet. Lamun teu dihalangan ku Nyai mah, eta dua bangkeluk teh geus kojor. Ami mah teu miharap dugi ka aya korban mah. Kumaha dugi ka ajal binasa. Langkung sae urang jajak pasuka we ayeuna mah yeuh. Oh nya bener nam Nyai. Ayo manggas Jamroskeun antap sinarindit we duaan mah. Ayeuna mah urang waktuna jajab kasuka. Jeung teuing waktuna beak. Euleuh mitra waktosna parantos teh nyekapannya. Sakeula urang tunda jajara carita jaka sagara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheulananan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.